teu bisa muka panto gara-gara aya nih. Tingali ieu teh urang terek kaluar ari pas muka panto teh manehna teh aya geuninganan keur nyalik si karunya nya katingalina mah da urang ge sarua karunya henteu tega aslina nama. Tapi na teh da kumaha deui lamun geus asup ka jero sok hese balikna teh eta ge geuning budak urang teh nyempot. Geus we daripada nguruskeun wae ayeuna mah urang nyieun cemilan nyata ieu teh erek nyieun pisang keju da. Bahanna mah aya blue band, aya cau nu pastina mah terusana oge aya mesis jeung keju jeung susu oge da. Tuluy we si cauna teh urang pasak tagebruskeun we geuninganannya geus kitu mah geus panas mah geus leleh masih mentegana teh. Tuluy we diaduk-aduk aduh geuninganan rada tutung ieu teh tapi baelah da sok ngeunah geuninganan nu rada tutung mah di banyuran we ieu teh ku susu. Tah geus kitu mah geus beres dikucuran susu mah urang auran we geuninganan ku parutan keju ieu teh dak. Geus angeus ku parutan keju teh urang auran deui ku seseres atawa mesis nya dak. Geus kitu mah tinggal siap diemam. Tah ieu oge geuninganan tah anyieun oge dina wadah anu leutik darek dibawa ku budak urang soalna sok ngenong lamun sakola mah di ninina dak. Tuh geuninganan kat enak bangunna teh nya bangunna tapi emang aslina ge ngeunah. Jeung ngeunah jaba seubeuh geuninganan ari nyieun sorangan mah nya coba lamun meuli mah ku tap-ketap 5.000 teh geuninganan kursa gerohaneun piring geus eueuh geuninganannya geus beres bari ngagiling seusehan ieu teh tinggal nunggu beres we seusehan ngarah engke teh tinggal moekeun sakitu heula we nya.